teh kira-kira anu ngecek mata Gus Dur lain dokter Indonesia, dokter di Amerika. Dicek, begitu dicek ke dokter, ternyata neuleuh Gus Dur. Cek dokter tidak buta. Ya udah cek dokter, cek Gus Dur kalau jadi buta ya gak apa-apa. Padahal aslinya kan buta. Eta wallahu alam kumaha eta. Mata kabeh kan bingung kan, tarik ulur kan, sebab Gus Dur tuh buta. Masa pemimpin kita buta? Akhirnya dicek kan, kalau memang buta, saya jangan jadi presiden. Cek pakai dokter Indonesia, cek. Nggak sulah pakai Indonesia, sebab dianggapnya kerjasama Indonesia. Luar negeri, Amerika. Oh, langsung di Amerika. Dicek mata Gus Dur. Cek dokter Amerika, tidak buta. Dia melihat, cek Gus Dur ya gak apa-apa. Saya apa dia yang blond ceknya. Dan gitu kan cek Gus Dur. Dia itu kekawasan Allah, wallahu alam. Nggak kumaha meureun. Beres dinyatakan oleh dokter dari Amerika bahwa Gus Dur itu tidak buta. Ya udah kalau nggak buta, berarti sah kan? Iya, wayah lempang dituntun. Udah gede bere lucu bae zaman Gus Dur mah. Datang ke Amin Rais kayak gideg. Amin Rais puyeng, Amin Rais kan ngaulahkeun teh Amin Rais jadi presiden na. Gus Dur teh ulah tiada sebab buta. So, konsul sama dokter coba. Dokter udah diteangkeun deui ulah eta dokter cek Amin Rais. Untuk cek ulang dokter di Jerman. Coba dokter di Jerman cek ulang. Pakai alat. Begitu pakai alat bagaimana dok? Normal. Cek Amin Rais isi dokter bloon kabeh. Hasilnya normal. Tilu dokter luar negeri. Geus jadi dalam negeri mah aja aya adina keneh Umar Wahid pandeta teh adina dianggap henteu sah tah mah lamun make dokter pribadi mah. Geus pokoknya dokter luar negeri, dokter Amerika, dokter Jerman, dokter di Singapura menyatakan Gus Dur tidak buta. Lempang tungtun. Syarat sahna jadi pamimpin ayat 10. Nomor kahiji kudu muslim sanajan di negara eta campur aduk lantaran hukum anu paling diakui tindakan nu paling ngeunaheun ialah tindakan-tindakan Islam. Maka tesa fala tasihu tauliyatu kafirin tesah ngajadikeun pamimpin seorang kafir. Cing hade baik pemimpin nomor hiji raja presiden tawa gubernur bupati camat ulah datang ka kafir doraka. Nomor kedua kudu mukallaf jelema lamun henteu mukallaf budak misalna edan misalna boro-boro dek mimpin urusan batur sadalah dirina ge urusan. Jadi kudu bener-bener nu mukallaf ulah budak ulah nu edan. Di urang memukalap ngan bertingkah kos nu edan malah ngaedan-edan maneh. Gitulah di negara urang perbaiki gerak ulah sampaikan ke urang ngadenge presiden urang, gubernur urang, bupati urang, camat urang mabok hilang akal gue mukallaf atau main poleca budak letik panu main poleca atau main lang-layangan memobilan eta ngaranna budak letik. Biasanya lurah camat anu bertingkah budak letik mending di talian bae make dadung diseret ganti kudu mukallaf.
nomor katiluhuran kudu merdeka di urang masalian merdeka kabeh merdeka. Nomor kaopat zakaron kudu wong lanang aja wong wedon ge sirama mengkonon. Wih, ditumbas saking umroh ge den pilih wae wedon ge. Siama boloon. Aja ge wih. Iki anak kiai-kiai yang wis yen umrohaken merene iku gemblong itu. Wis ya. Aja den tengok-tengok ya ana wonge iki. Sapa jenengane Kiai wis iku mah den rahasiakeun ge. Saya omong konon. Weh gedelenge maring kiwa wae ge. Aja ge antengen gak ono. Aing kasurupan Jawa Serang ya. Aja wong wedon ya dosa iku widi. Mengkonon serang. Ya wis yang wis mah wis bae ya. Den isi baraken bae. Aing bener tentu tuh si bahasa. Halo. Kusir kiai bisa bahasa Jawa santri di dieu tah aya urang Jawa kronjo ono mau kono serang ono. Ai peuting teh nyana sok ngobrol kowe ngidengekeun. Ai ge sok aja yang seuri, guguran melumpat. Masih kadengen ku nyana. Aduh cak nyana aing telok ngintip meureun. Maksudna neuleuhan ge mana nu keur ngaji Quran, mana nu keur wiridan didengekeun. Wih, akeh mah yang ngobrol baca calaton bae. Ya, kudu lalaki jaloba keneh atuh lalaki teh liat taparrogo wa yatamakana min mukhalatatir rijal supaya leuwih laluasa campur gaulna. Sebab kegiatan teh aya nu di lapangan, di kantor, di majelis, di pondok pesantren, di masjid. Ketika aya kegiatan di masjid, di ki bupati, we nipas. Kan ora etis iku masa ana bupati nipas. Wih, ora enak itu kerungune, widi. Aduh. Iba tereh Jawa kadinya tah, kadi tah deket tah. Nah, lain krojo tah ieu tah. Ya putat ke belah ditu teh. Rajeg. Kasedek-sedek be Jawa nya Sunda. Urang rajeg mah bahasana Jawa, kasedek Sunda. Itu tita tadi bae bahasa Sunda. Nah, supaya leuwih laluasa kudu lalaki teu ngeunaheun kan urang sambutan awewe. Di masjid, di majelis talim, agama kurang kumaha ngatur, maka ulah sekali-sekali milih presiden, bu gubernur, bupati, camat, kaum cewek, jangan. Maka pala tasihu wilayatum ratin tesah wilayana seorang wanita. La yufliha qaumun wallau amrahum imratan. Sebab di negara teh ketika aya hiji awewe dek nikah kabeneran eueuh walina, kan walina hakim. Artina hakim teh sahibul wilayah. Aya walina embung ngawalian, otomatis kan hakim. Kabeneran di urang mah urusan khusus aya ge di urang maka urusanana urusan teu khusus pertikahan masalah ge sarua bae eta ge dibere kewenangan untuk menikahkeun sah bae ketika KUA teu daekeun kan lurah bisa nikahkeun kan bupati bisa nikahkeun hadekeun bupati aing nikahkeun geus teu bisa kukumaha sahibul wilayah ngaranna ge
Nah wakaf iya jalan kemudian aya masjid jalan dek di lebaran kadi masjid BAKB masyarakat Kiai mana bae teu meunang ngaganggu masjid ngajual masjid lantaran masjid mah wakaf nu Allah tapi ketika aya unsur ke naon kitu ngaranna kemasyarakatan jang umum bupati mah bisa bae pindahkeun masjid dia ka anu eueuh masalah ta bupati mah ye nu mantep lamun bupati ngaji geus ngeunaheun dia saheotan nya artina eueuh di akhirat tuh masalah tah mah sebab naon ieu diantepkeun ka dieu jalan ka dieu mengkol bahaya kudu diluruskeun mah pindah geus ka dieu tahu masalah tuh walian ieu teh ayeuna lantaran anak zina walian hakim bupati bisa nikahkeun di sampingnya nage bisa nikah masalah tanggeuna nu kadua cak bupati teh nah sakali deui teu sapalatasih bahasana lain lalagan falatasih ieu kakarak pikir ngomong ke urusan tasawuf leuwih bahaya geus lamun ngajadikeun milih pamimpin awewe siap tanggung jawab ke di akhirat ih walalawora duh cenah kamari di umroh ke geus gantian deui ka ditu duitna uligung jalami ta urut umroh kamari hampura tah ieu mah dek dibalikeun deui bae tapi dek dipenta deui kukula hei cak atut sia tah aing nu edan cek kiai teh urang duaan aredan kabehan yuk ulah pala tasihu wilayatum rat desa wilayah na awewe wilayatu khunsan wandu banci teu sah sanajan jelas sifat kalalakianana teu sah lantaran loba urusan-urusan anu kudu diputuskeun ku pamimpin kudu ditangani ku pemimpin urusan-urusan keagama nomor keempat zakaran nomor kalimana Quraisyan kudu golongan Quraisy sebab cek Kangjeng Nabi al-a'immatu min Quraisyin pamimpin kudu ti kaum Quraisy sebab kaum Quraisy boga kekuatan pemikiran jeung fisik anu luar biasa lamun golongan Quraisy pain adima pamuntasibun ila Kinana golongan Kinana mun golongan Kinana rajulun min waladi Ismail mun rajulun jurhumiyun mun pokokna mah kitu asal urang Arab mun pilihlah di kalangan urang nu kira-kira teger sebab pemimpin teh ngurusanana dalam negeri jeung luar negeri urusanana ketika urusan perpolitikan kalut nyana neuk diserang ku negara luar kudu siap sagala rupana pemikiranana fisikna bila perlu nyana jadi komandan perang kan lamun kuru mah kuru nah ini kan teu etis pemimpin kuru cek urang luar negeri emang eueuh deui nu lintuh di Indonesia ieu mah keur carita sih mah suka bisa serian heran pugu nang milih sia ieu keur carita nah engke-engke deui mah mun milih presiden nu teger nu gagah sebab urusanana lain sakadar urusan dalam negeri tetapi urusan luar negeri kuaten henteu otakna ketika kalut perpolitikan urang tingali Suriah urang tingali Yaman urang tingali Irak tingali itu negara-negara lain Turki kada naon gitu model mamar kada nah eta teh kapan teger ai teger mah kajen guku mage ngeunaheun perang urang ngeunaheun kana hatena sebab pamimpin urangna teger henteu perangna kanyahoan jalur politikna kan ngeunaheun kos anu tinju kelas internasional begitu naik geus lah cak urang paehan bae TV ye kunaon geus malah menang ka jeung kuku mage maning dibandingkeun ieu TV-na kunaon lawanna gulede aya nyana kuru jasa
ieu mah teu kudu main tinju geus diudag-udag ge jadi udag-udag paeh teu lah ieu mah eta kan kos kitu da ieu pamimpin teh lain lalagan leuwih tibatan eta emang kumaha gitu mendak kudu bener-bener anu boga turunan Quraisy teh maksudna mah boga turunan adu mencara kotok naon eta kotok naon leler jadi jangan mau geus dipacokan ge batur eureun macok kongkorongok sia cak kotok teh cak nu sejen kongkorongok deh pacokan batur eureun macokanana tanggah deh kongkorongok goblok kongkorongok deui bae sakitu teh ujung-ujungna pan menang nya eta mantap kudu boga kitu benang merah anu istimewa pemimpin sarua pemimpin agama ge lamun eueuh turunan bangonna teu meunang kadatangan ku partai haju ngagelok bae teu meunang kadatangan ku organisasi haju bae eta teh kurang mendukung jati dirina eueuh benang merah matak bujelema nu boga benang merah turunan namun turunan naon garang-garana jawara kadituna sok ngajawara bae wajen kukumaha ge aya bae tah ngajawara eta Habib kajen tin bari mabok dakwah bae nya mah Habib keur mabok ge dakwah bae nya mah sebab turunanana nee lamun turunan mimpin kadituna eta naon kitu ngaranna aya talenta kepemimpinan tanu mantak ieu Quraisyan teh maksudna boga talenta aya turunannya lantaran di urang mah bangsa keturunan model Quraisy Kinana Jurhum dan lain sebagainya geus bae teangan jalur anu teger jang memimpin sebuah negara baik Imamul Azam nomor 1 atau gubernur bupati deuleu urat-uratna ulah sambarangan kadeun hebat tapi teu boga urat moal beres kadeun kukumat tetep kudu nu boga urat kepemimpinan nomor kagenep adlan kudu nu adil lantaran lamun teu adil mah engke rakyat reaksi yang ali lamun aya 2, 3, 4, 5 calon presiden mana lupang adilna ternyata hese eueuh nu adil wa idza ta'azzaratil adalah fil a'immah wal hukam qadamna agallahum fisqan urang deuleu nu paling minim pasekna bae lamun nu adil nu paling rada saeutik pasekna si ieu mah si ieu calon bupati atau calon presiden korupsina teh ieu mah 1 triliun neangan anu 1 triliun bae kitu-kitu keneh tah mah tuh ieu mah 1 triliun neangan asa miliar gitu rada deres bae pasekna rada deres tah eta kos kitu tah si ieu mah ieu lamun main sodok ti isuk datang ka magrib tah neangan nu datang ka lohor bae dan itu mah rada deres anu sok lohor geusan tah nu kos kitu tah atuh hese jasa kuari mana yang nu adil mah hese ngan nu rada deres bae nu rada deres pilih kurang kengke deui sing hade lamun urang calon presiden maksudna deuk menang deuk eleh eta mah urusanna sabodo tapi urang teu kadorakaan ka di akhirat boga dalil urang kunaon sia mantek milih eta anu kunaon sia mantek milih eta anu kunaon sia mantek milih eta ge engke di akhirat kan ditanya di akhirat ditanya kunaon sih milih si eta si kuru si belusukan kunaon kita ketemu bakal ditanya emang kumaha gitu ya jadi orang ke di hadapan Allah bakal ditanya kam milih calon presiden calon gubernur calon bupati engke orang bakal ditanya si hade Pandeglang bakal calon bupati Serang calon di urang merada angel keneh lanan bangsa 3 tahunan deui gubernur mah meureun tereh na ieu sing ade besi aya cewek urusan batur sabodo nu penting urang ke di akhirat besi ditanya ku Allah
urang ulah datang ka ngajungkel ka jahanam ku gara-gara urang milih cewek, gara-gara milih nu teu adil. Sabilan nomor ke-7 kudu mujtahidan. Jelema ahli ijtihad berarti pinter, aliman mujtahidan, supaya nyana nyawen kana hukum-hukum jeung urusan manusia. Ketika aya nu patali jeung hukumnya geus boga pemikiran sorangan. Sebab pinter tanpa menta pemikiran-pemikiran kanu sejen. Walaupun nyana menta pemikiran tapi nyana hanya untuk mempersamakan atau jang nyoba doang. Kumaha ieu coba bawahan aing. Nyana geus boga aturan sorangan, nurutkeun cek Al-Qur'anul Karim, nurutkeun cek hadis Kanjeng Nabi, kaul ulama. Jadi bener-bener nyana teh boga wawasan urusan keagamaan. Ngeunaheun kena nu patali jeung politik nyana geus boga wawasan, patali jeung perekonomian nyana geus boga pemikiran, nu patali jeung budaya nyana teh geus boga aturan. Ieu aturan ieu mah kos kieu mah teu bagus diterapkeun di Indonesia. Nyana ijtihad kumaha baikna di Indonesia. Sebab orang kan teu ngeunaheun ngadengena lamun gubernur Jakarta melegalkan minuman, sanajan aya kafir jeung nyana berdasarkan demokrasi deuleu ka sisi kagigir lantaran mayoritas Islam. Ieu kan mengundang tah ulah datang ka kos kitu. Gubernur teh nu kudu boga ijtihad aliman mujtahidan supaya ngeunaheun ka muslim, ngeunaheun ka kafir, kumaha coba. Tah kos kitulah milih pemimpin, geus puguh tama kafir salah. Ulah eta nu milih kafir di akhirat engke bakal ditanya. Teu kudu aliman mujtahidan. Kemudian baheula di Banten, emang ku bahas sejarahna di Banten. Di Banten ke zaman Syekh Yusuf, eta teh Kesultanan Banten dikuasai kapan ku Cina. Nu mantak eta teh lambang-lambangna teh lambang Cina malulu lantaran nu mendominasi perekonomian jeung perpolitikan teh Cina baheula teh. Zaman sabada Maulana Hasanuddin, di zaman Maulana Hasanuddin dia Cina teh terlibat. Kemudian di zaman Syekh Maulana Yusuf putrana, Cina sangat dominan perpolitikan jeung perekonomian. Mun urang maca sejarah Banten, ketika aya seorang Cina anu diikuti ku masyarakat lantaran brilian otakna tentang politik jeung perekonomianana, nyana dipilih ku masyarakat Banten supaya nyana memimpin Banten dengan syarat masuk Islam. Masuk Islam nyana. Mantap pernah dipimpin ku Cina, Banten teh gan asup Islam. Eta aya julukan Kiai Ngabehi Banten. Eta teh Kiai asup Islam, Cina asup Islam. Mantap begitu maot musyawarah kabeh di mana dimakamkeunana ieu lantaran nyana geus membawa keistimewaan Banten. Keistimewaanna di antara naon? Hubungan jeung Perancis, hubungan jeung Inggris, hubungan jeung Belanda. Perekonomian Banten teh sangat istimewa lantaran di dinya teh loba hasil bumi di antarana pala, kemudian kayu, kemudian kalapa. Eta teh anu diekspor ieu ka Perancis, tu diekspor ka Inggris, ka Belanda, ka Amerika. Banten teh luar biasa gara-gara aya kiai ti Cina asup Islam. Atuh deuleu kadi itu deuleu atuh leluhur urang Masya Allah mantap lamun aya Kiai Ngabehi eta teh Kiai Cina asup Islam Banten zaman Syekh Yusuf mantap begitu maot jana sebab geus mengangkat Banten maka Kiai tersebut di mana dimakomkeunana lantaran nyana keturunan Cina, apa dibawa ke Hong Kong, apakah di dieu ngan nyana nyieun kuburan khusus, apakah di Syekh Yusuf, apa di Maulana Hasanuddin. Ternyata musyawarah seluruh ulama penggede tetap nyana dimakomkeun di Kesultanan Banten. Dimakomkeun di Kesultanan Banten ieu teh Maulana Hasanuddin. Nah, ieu kabelah dia keluar, tah ieu tadi dia tah. Ya Allah, ya Rabbi, istimewa
Cina emang tiba lagi jadi ngabogaan otak ngan dituntut pimpin kami ku maneh sebab maneh hebat bisa itu ekspor impor lancar eta teh ti Karangantu terus kapal-kapal gulode daratan. Nah dengan syarat asup Islam hidayah datang asup Islam ubah salah tak asup Islam matanya anak anu membawa gitu bendera Banten mantap kurang lamun ke Belanda tinggal di perpustakaan Belanda baca tentang Banten teh lebih terkenal daripada Indonesia di perpustakaan Belanda coba kita itu suka aja macam-macam eta urang lamun cerita Banten teh kos gitu lamun urang nyaritakeun tentang jagur teh menang ti mana eta jagur eta teh perkawinan Syekh Maulana Hasanuddin putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah dihadiri ku salah satu wali sanga begitu dihadiri Raden Patah ge harita teh hadir begitu hadir ieu naon ieu bingkisanana nah ternyata wali sanga memberikan bingkisan papanganten jagur bom tuh nyama eta bingkisanana bom masih malah Hasanuddin lamun hayang nyaosa sakalana si jagur teh eta sok di hareupeun Banten teh di hareupeun masjid eta Banten aya 3 ngaranna ge tilu tadi ngaranna kan urang terkenal dengan si jagur aya bintangan 9 di hareupna bintang mun kurang dideuleu sok gara deuleu ge kuari ke perpustakaan itu di dalam kurang nah ya bintangan 9 bintang nah tadi naik 7 besi saliru jeung bintang 7 9 eta bingkisan nah kekuatan anak cuma 65 meter kekuatan bom eta jadi begitu di setel ku Syekh Maulana Hasanuddin di dia di Banten kekuatannya cuma 65 meter jegur berdoa di Syekh Maulana Hasanuddin ya Allah 65 meter mah deukeut teuing Gusti sanajan ieu pamere ti wali sanga tapi tetep ieu hayang boga kaistimewaan sok kumaha kahayang kula lamun Gusti ngaijabah ka kahayang kula ieu deuk digunakeun pake perang tapi lamun Gusti teu ngaijabah maka ieu jagur deuk dibalikeun deui ka ditu gitu batur mah ngadoa teh pohara langsung ti Gusti Allah geura coba kumaneh atuh aing mere jeung ijabah ka sia hei Maulana hei Hasanuddin dicoba kunyana coba cek nyala 300 meter tuh 300 meter coba 500 meter tuh 500 meter coba cek nyala 1 kilo tuh coba cek nyala sakahayang sia eta wali batak lamun urang cerita Banten mejeuna urang cerita kawalian ge emang kumaha kitu ti ditu namangan saukur 65 nu mantak ketika Belanda datang ke Indonesia yang serikeun dipake jagur kekuatannya 65 cek nya ieu tidak ada jadi lamun urang 100 meter cek tidak terjangkau begitu dicoba Belanda ya 100 meter coba jagur parah cek Belanda kodo beda cek janada coba celah urang setengah kilo aman cek urang si jagur moal naon sekali datang bae wah ieu mah lain sajagur dah cek Belanda nu mantak diteundeun di hareup eta teh lain lalagan eta bingkisan pertikahan urang mah bingkisan pertikahan teh kelas elit kunci mobil bawa mobil batur mah kelas rada handap ka belah dieuna setelan belah dieuna ka belah dieuna segala kipas angin pas Haji Pendi mah sempak jeron teh beres penghinaan teh masuk berem nah eta urang keur carita si jagur Banten huluhanganan eta teh bingkisan pertikahan Syekh Maulana Hasanuddin sebab pamajikanana keturunan wali sanga lain lalagan si jagur teh ngadoa Syekh Maulana Hasanuddin seluruh pekakas tu aya di Banten hieu tumbak teh kahiji kadua katilu kaopat seluruhna aya 9 tumbak ngaran-ngaranna aya pemberian-pemberianan geus dijelaskeun jeung nu nyekalna teu meunang sambarangan sakumaha
kudu diatur ku Syekh Maulana Hasanuddin. Ieu keur belah dia Syekh Maulana Yusuf eta Cina istimewa asup Islam. Itulah cerita tentang Keraton Banten ala Kadar, walaupun Cina akui kurang asal asup Islam. Banten modelnya lain sekali, tidinya terus ganti tilu katiluna Cina deui bae. Tetapi tetap asup Islam. Oh masalah sebenarnya mah. Janu diakui nama tetap bae otakna, adlanna. Jeung ngabogaan pemikiran-pemikiran jang ngabangun kesultanan. Ti harita terus datang ke belah dieu Banten encan bangkit deui kemari ye zaman Syekh Amar Khatib minantu daripada Syekh Asnawi. Ti harita pat datang ka kuari encan bangkit deui. Datang ka kuari encan sultan nu araraya ieu teh sultan barariasa bae. Sebab naon? Henteu pernah neuleuh secara gaibna nu dideuleuh hanya kesultanan kerajaan zahirna bae. Padahal batinna kudu kumaha. Kitulah cerita tentang kepemimpinan ieu ge mujtahidan sujaan kudu anu gagah ulah anu beleye mengpelehe. Terasa kurang boga pamimpin ngomong teh jelas. Awak mengpelehe boro-boro dek diperangkeun atuh ieu mah balap lompat biasana ngajengkang ti heula. Kudu sujaan. Wasyaja'ah quwwatul qalbi indal basi. Kuat gagah teh kekuatan hati dina nalika kalut. Ketika kalut lain lompat. Tetapi nyana bisa memecahkan permasalahan. Eta ngaranna gagah. Kos urang 10-an dek lempang kemudian lewat kuburan kudu aya salah saja pemimpin cak pemimpin tenang sia di sisi ieu sia di hareup sia di tukang aing di tengah gagah kan ngaranna orang jero nama borangan okos lu gagah bae belah dia sia di dieu lempang bareng teu beunang aya nu lumpat pokona tenang salila aing di tengah aing berani. Okos heuh orenganan di jero nama lu suka gancang teuy ngangkona eta beunang bas ieu lumpat pemimpin teu bagus begitu bretak lompat kawehan teu bagus udah lompat daun sia lompat pemimpin mah tegar dos sia lompat aing mah moal aing mah kajian kok eta ngaranna gagah begitu batur la lompat nya mah henteu tungguan saja meuh bae horeng tah urang teu resepan boga babaturan urang ge lamun boga babaturan teh model naon bae sok aya bae tah nu gagah jeung bisa mecahkeun resep. Urang ngabangun masjid, urang ngabangun majelis, urang ngabangun kitu penataan lembur. Eta sok aya bae tah di kepemudaan, di kemasyarakatan, sok aya bae nu bisa mecahkeun ngeunaheun kana hate. Aya si eta teh hirup perasaan teh, tah eta teh pamimpin suja ngaran. Ketika dak boga hutang, kumaha cenah ya boga hutang? Suatu hutang bae tenang bae sih. Hutang mah tuh jadi nyieun urang. Atuh kalem bae, engke ge kabayar insyaallah. Pokona asal di dinya daek ngejual sawah kabayar. Kan ngeunaheun da kana hatena. Tinggal sia teh oge nya, aing ngasa golok bae nya. Jadi kira urang lamun leumpang dinu poe kan aya anu gagah mah. Tenang. Oleh sin-sin mun aya anjing, atuh sapira anjing nyana-nyana urang-urang sih. Deui ngeunaheun kana hatena urang. Ditu beusi aya ririwa. Tilok anu paeh ku ririwa. Tilok aya paling ge pinsan ulah salah geus. Ngeunaheun kana hatena. Ieu mah lamun Pak Kiai, urang lewat kuburan. Heeh. Jadi kumaha mangkana dirinya sok aya ji. Kumahanya? Kumaha tah menurut Pak Kiai? Ngendong bayu. Pada eta kiai beng peleh eta mah kitu mah. Geus ulah dijadikeun pamimpin tah kiai kos kitu mah. Nya sama bangsa ngendong bae kitu lah. Tah leutik wawanen tah mah. Nyalian tah kiai kos kitu.
Kyai orang lewat dia di ditu sok aya garong garongna manggaring marawa golok sok pestol kumahanya orang hayang hirup keneh kan orang balik maningan ulah balik lah penting ieu lah teu bagus sak Kyai teu bagus Kyai itu sok aya garong manggaring aya golok apa ya mama geus wiridan hizib ti leuletik. Pokokna mah lain jang mama bae. Setiap nu bareng jeung mama muranteng di mama ayo. Aya nyau garongna sabade kumaha sih. Pokokna urang mun pae babarengan nya. Sia ajak nu milu teh. Tetep mama ieu karate geus asak. Silat geus mama mah hiber lamun silat teh mama. Cimande atuh mama di Bogor dagang salak sabaraha taun. Ujianana geus pokona mah tenang. Cikalong mama di Cikalong lila. Di ditu dagang es malah mama mah di Cikalong. Kalem pokona mah hayo geus berangkat. Jus wirid-wirida. Atuh ye mama mah aya aturan wiridan zat. Heup salasar bokem. Geus cenah moal bisa calangap. Eta geus salasar bokem. Ngan siana ulah calangap. Mun sia calangap itu ge nuturkeun calangap sia. Ya itu lamun aya anjing coba ge, mun aya anjing. Anjing, wow, salah sarba, kem. Moal daek gonggong, anu ieu nan teu muka mah, aya anjingna mah terus bae. Aduh. Eta kolot bisaan, kolot. Eta cek abas ya lamun aya anjing ngagogok geus bae salah sarba, kem. Geus ya ulah muka. Pokoknya mah moal ngagogog kajian gue kumaha gitu. Bener, urang mah moal ngagogog. Anjingna mah terus bae. Ngan make wirid heula. Atuh aya babacaana. Naon cenah babacaana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Salasar bokem. Geus. Jadi resep beun awewe ka urang. Nah, ieu kudu sujan, gagah. Deles sosok nu gagah engke. Resep urang boga pemimpin gagah, tampil prima perasaan. Hei. Kemudian nomor ke-9 nazaroin ngabogaan pemikiran nu cemerlang yane yubdi ila siyasatir ra'ya wa tadbiril masalih dunyawiyah bisa utar atur dina politik jang kemakmuran rakyat jeung ngurus tentang kemaslahatan urusan dunia nyana cemerlang dalam mensiasati kemakmuran jang rakyat ketika rakyat teu boga kitu pausahaan nyana bisa menciptakan lapangan usaha ketika masyarakat ieu kesulitan bertani nyana bisa membuka lahan pertanian ketika kesulitan tentang kitu kemiskinan nyana bisa membuka tentang kitu menghilangkan kemiskinan. Ialah ngabogaan persiasatan nyana mensiasati kumaha bae carana supaya masyarakat ieu terangkat perpolitikan perekonomian perbudayaan. Kitu kene urusan-urusan pembangunan dan lain sebagainya. Sok ditenden kunyana menteri perekonomian anu citu, tenden kunyana di samping nyana nu kudu boga wawasan ke arah seluruhna. Jadi lamun aya menteri nu salah nyana nu kudu negor pang ti heulaana sebab nyana pemimpinna. Menteri pertanianana nu kudu hebat, menteri perikananana kudu nu hebat, menteri perminyakan kudu nu hebat, nu bisa diajak kerja sama jeung nyana, nu dijual mah 100, nu dicokot 200. Kudu bisa kerja sama. Ih bener teu si aing ngomong eta. Nah kos kitulah negara. Jadi ngeunaheun negara teh maju. Nginaheun ulah ngadagoan masyarakat lapor ka DPR lapor aya naon ye jalan di Pelakan Cau ulah datang ka kos kitu coba hayang nyaho duit ambalayah jasa coba dok laporan aya kemacetan di itu ulah datang ka
demo ke DPR memecahkan lagi geus teu barerecos wari mah. Coba tuh jakabehan ge nya naho ieu kumaha ieu cara mengenangani kemacetan. Bila perlu di jalur atau 2 jalan teh. Lamun masih kena 2 masih kena hese kena bae, macet kena bae di tahap kurang teh. Jadi aya tahap hiji tahap 2 jalan teh. Kos imah bae kos gitu. Jadi kurang teh ke itu disusun jalan handap ieu jalur jalan truk, ieu paranti mobil angkot, ieu paranti kos gitu. Jadi kula malah menjadi bupati bisa sih. Bener lain sombong lain bener. Bener. Saya mau bangun yang serikeun ka aing. Lamun endek ngabeberes negara karasa ku masyarakat ge jaheueuh ieu pamimpin urang. Kajenting loba nu ngomong ge engke ge aya realisasi jaheueuh. Okos WH teh kajenting diomongkeun tapi nya nama kerja. Rapikan sanajan kesalahan jeung kakurangan loba tapi masyarakat dek ngomong naon jalan asal rusak hadean kantor anu lamun rusak hadean pendidikan mana teh gedungna hadean dek ngomong naon coba ayo dek ngomong naon sadean ngomong coba jahe tungtungna kan masyarakat oge nya ngomong mah ngomong bae tapi berangkat coba ge. Tapi kan aya rasa sanajan kesalahan jeung kelemahan mah tuh loba mun dibongkar mah anu teh. Tapi kan masyarakat dinilai ayalah realisasina jalan-jalan bae mah baragus. Coba nu kuari. Tadi kota, tadi kabupaten. Komo di kabupaten mah bisa melak cau jadi empang segala rupa. Duit dikamanakeun. Eta teh nu mantak urang ngomong kos kitu kan nang milih urang. Mun aya mah ku urang ditejekel ieu tarang heuy. Sia nang milih aing goblok. Dikira digawena sia. Itu kitu kan ku urang. Sia tuh aing tanggung jawab jeung negara aing lain negara sia emang negara sia. Ieu cek aing kitu mah coba pimpin ku sia. Ka dieukeun emang aing hayang. Cek nya aing teh hayang meureun. Aing asal leuwih berat tibatan sia ke ge. Ieu bakal carita urang kan lamun meluapkan nurani urang kabeh ge karitu kan. Cuman terpendam baik. Boro-boro urang sebagai rakyat teu nyahoana naon di tubuh birokrasi pemerintah ge ngaromong kieu amat sih. Perbandingkeun nyana jeung si anu, kok kieu amat. Ngan nyana teu ngomong bae sieun bisi diturunkeun jabatanana. Dasar ondok kabehan. Makana urang makan keur ngaji milih pamimpinna engke nu rapih. Gecek kula mangke tahun hareup lamun deuk milih bupati deuleu ke calon aya sabaraha. Hiji bupatina nu bener-bener boga wawasan. Mun eueuh ulah aya bupatian. Daripada acak-acakan mendingan deuleu engke. Kieu bae tuh cenah kiai kuari mah kiai bae coba ayeuna deuk nyalonkeun sa. Tah lamun kitu aing boga calon. Haji Pendi. Asana negara acak-acakan kabeh. Tita daragang karung kabeh mah. Penasehatna Ki Pudoli. Wow. Sarwana. Atuh henteu pan aing anu nitahna tetep. Geus ulah kitu. Tetep urang jadi Megawatina. Heuh. Kitu. Negara teh kos lalagan tungtung negara si eta jadi presiden nu ngatur si itu kumaha lalakona ieu negara urang bisa jadi kos kieu ya iyalah negara urang negara cemen tungtung nama gara-gara naon ieu tazaroin coba nu ngabogaan pemikiran nu brilian sehingga bisa mengatur siasatir rakyat wa tadbiril masalih dunyawiyah sehingga nginaheun karasana ku rakyat aya panyalindungan. Kemudian nomor ke-10 nusa dijadikeun pemimpin teh zasamin wa basarin wa nutkin ngabogaan dedengian anu sampurna mun presiden torek engke hese usulna. Usulna tuh sebab nu torek boro-boro ngomong heuai pajar nanya nu torek bakos itu ya urang berhadapan di utarek urang heuai atas di ditu cenah heuy pugu aing heuai eta ulah datang ka kos kitu tah
Nah iya kudu ngebogaan dedengean sampurna sebab naon nyana ngadengekeun mun RI1 mendengarkan jeritan rakyat se-Indonesia sebanyak rakyat Indonesia. Kuari sabaraha 250 juta lah kertaro eta kadenge kabeh jeritan di provinsi anu kabupaten anu nyana ngadenge. Geus jana ngutus. Sebagai itu, tangani dan lain sebagainya. Kudu boga dedengean, ieu mah bangunna kos dutu boga dedengean teh kitu kos bangun nyurudug bae. Kumaha nyana bae. Ulah kitu pemimpin mah. Basor boga dedelean. Sebab kadeuleu kemajuan, kemunduran. Nanti ketika Gus Dur diragukan karena buta. Terus tarik ulur antara boleh dan tidak dari seluruh partai. Begitu Gus Dur dicek ku dokter, lihat kalau memang Gus Dur buta tidak boleh jadi pemimpin di Indonesia. Oke, dokternya teh kira-kira anu ngecek mata Gus Dur lain dokter Indonesia, dokter di Amerika dicek. Begitu dicek ku dokter ternyata neuleuh Gus Dur. Cek dokter tidak buta. Ya udah cek dokter, cek Gus Dur kalau jadi buta ya gak apa-apa. Padahal aslinya kan buta. Eta wallahu alam kumaha eta. Mata kabeh kan bingung kan, tarik ulur kan sebab Gus Dur tuh buta. Masa pemimpin kita buta? Akhirnya dicek kan, kalau memang buta, saya jangan jadi presiden. Cek pakai dokter Indonesia, cek. Nggak sulah pakai Indonesia sebab dianggapnya kerjasama Indonesia. Luar negeri, Amerika. Langsung di Amerika dicek mata Gus Dur. Cek dokter Amerika. Tidak buta, dia melihat. Cek Gus Dur ya gak apa-apa. Saya apa dia sih yang blond ceknya. Dan gitu kan cek Gus Dur. Dia itu kekawasan Allah. Wallahu alam. Nggak kumaha meureun beres dinyatakan oleh dokter dari Amerika bahwa Gus Dur itu tidak buta. Ya udah kalau nggak buta berarti sah kan? Iya. Wayah lempang dituntun. Udah jadi bere lucu bae zaman Gus Dur mah. Datang ke Amin Rais ge gideug. Amin Rais puyeng, Amin Rais kan ngaulahkeun teh Amin Rais jadi presidenna. Gus Dur teh ulah teh ada sebab buta. Konsul sama dokter coba. Dokter da diteangkeun deui ulah eta dokter cek Amin Rais. Untuk cek ulang dokter di Jerman. Coba dokter di Jerman cek ulang. Pakai alat. Begitu pakai alat bagaimana dok? Normal. Cek Amin Rais si dokter bloon kabeh. Hasilnya normal. Tilu dokter luar negeri. Geus jadi dalam negeri mah aya adina keneh Umar Wahid pandeta teh adina dianggap henteu sah tah mah lamun make dokter pribadi mah. Geus pokoknya dokter luar negeri, dokter Amerika, dokter Jerman, dokter di Singapura menyatakan Gus Dur tidak buta. Lempang tuntun. Wallahu a'lam. Eta urusan Gus Dur atuh ngaranna gabun awas. Teu nyaho aja urang begitu nyana ka ditu kalir boyo. Kula kan di ditu aya. Langsung nyana isuk-isuk turun di kapal terus pidato. Begitu pidato anu kulah yang seri. Coba lihat katanya di halaman 2 Kompas halaman sekian. Saya baca tadi di Kompas, nyana bisa maca di mana? Ulah seserian bae eta si Gus Dur kumaha sih? Kena dengekeun we. Nu sebenarnya buta apa henteu wallahu a'lam. Kos kitulah ahli-ahli Allah mah. Ya Allah ya Rabb. Mantap kula sok inget ka eta teh eta. Aya jelema nu kamari didongengkeun teh nu diangkat jadi wali. Begitu kawin jeung hiji awewe pas magrib isya awewena ternyata bopeng. Bulede bopengna. Gede bopengna begitu gede ciknya bopeng lain setik sakumaha tai dipacokan ku kotok pe gitu bopengna poharan aja kumaha nyana itu biasa bae nganti harita nyana bebeja ka pamajikanna hampura nengnya kunaon kakak mah kurang deuleu jadi hampura kakak mah kurang deuleu eta kitu ana geus biasa sare mah sare bae kitu lamun pamajikanna dia sunyana maca Quran mah maca kitab mun aya pamajikanna bae tepetikeun deuleu terus bae
salila hirup nyana teu nembongkeun mata deuleu sebab nyana ngaragangan pamajikan beusi pamajikan tersinggung mun nyana deuleu bahwa pipina bopeng geus nyana teh atuh pamajikanna pede bae dihareupeun salaki. Iya kitu aing teu kadeuleun cenah bopeng ge geus pede bae dihareupeun salaki teh wow bertingkah sangeunahna nyana atina sangeunahna teh lalu asalah sebab salaki teh neuleu geus sanajan teu wakeum kedak ge biasa bae lah teh laki teu neuleu ieu eta kumaha eta selama rumah tangga nyana datang ka maot horeng diangkat jadi wali kulantaran nyana nutupan ka isin pamajikan je teu kudu di masjid bae jadi wali mah. Tah, urang pemajikan bopeng teu kadeuleu ja ku kakak mah. Asa herang bae sebenarnya mah. Tah, tak kos kitu. Ngan bener-bener kituna teh nutupan supaya pemajikan bungaheun bae lillahi taala. Ieu mah aya di hareupeun pemajikan kitu aya di tukang nyandung. Beres sama kos kitu mah oplo atuh. Ya teu ditawaran ge ku pemajikan kakak yang nyandung teu. Lah kakak mah hiji ge cukup bae jasa kieu geulis padahal bopeng. Ji, ka emang begeut kula kadeuleun teh atuh remeng-remeng jadiana teh. Teu pati kadeuleu asli enggak jadiana. Oh bener tah Kak, bener Kak mah. Ieu cedan wae di dieu kadeuleun teu. Henteu kadeuleun herang bae. Herang bae mah cedak kabeh meureun. Tanyana nutupan ka izin pamajikan sehingga diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah karim. Kudu ngabogaan pendeuleu jeung pangucap bisa ngomong ulah presiden teu bisa ngomong ulah gubernur teu bisa ngomong ulah bupati teu bisa ngomong nu capetang ngomongna jangan ngabentangkeun tentang kemajuan jeung kemunduran negara terhadap rakyatna untuk menjelaskan tentang cara menaikkan kitu memakmurkan negara demi untuk kemakmuran rakyat kudu ngomongnya kiki dalilna nu mata kiki dalilna nu mata kiki dalilna nu mata kiki nah eta lah kos kitu kuduna presiden Mesir presiden Jepang jeung presiden Indonesia nyana ngobrol bae ti luar prak diondang tah presiden Indonesia jeung presiden naon gitu ngaran Mesir ka Jepang. Presiden Jepang, imahna luar biasa. Susurian di tingkat 2 teh. Masyaallah luar biasa. Begitu seri ngomong, bikin rumah begini. Seharusnya jembatan sono itu sampai ke sono. Tetapi saya potong dulu dah pakai ngebangun rumah ini. Jadi alhamdulillah berkat jembatan dipotong dulu oleh saya bisa ngebangun rumah. Iya bagus. Luar biasa. Guys, kunjungan ke Mesir. Begitu kunjungan ke Mesir, gimana gede deh. Sarua jeung tadi. Alhamdulillah, saya pun seharusnya gedung yang ono itu tuh dibangun 30 tingkat, saya rampingkan dulu 15 tingkat pakai ngebangun rumah ini dulu. Oh iya. Bagus. Pas ke Indonesia. Imam presiden Indonesia kok harang ngomongnya nak. Ini rumah gede amat. Seharusnya jembatan ada, tidak ada ceknya. Pakai ngebangun ini dulu. Parah Indonesia mah. Mesir orang rada deres. Jepang rasa setengah-setengah. Indonesia mah kakara rencana doang terjadi. Pakai ngebangun imah baik. Sial tadi Indonesia. Masya Allah. Jadi rencana kalut balulu coba di Tangerang. Rencana terjadi. Rencana terjadi. Jadi kos kitu teteh anekdotna teh. Eta teh lain angkula anekdot kos kitu besi pajaran angkula. Eta teh anekdot cek orang luar negeri kos seperti kos kitu. Kula di mana sih bisa? Wah, cuma teman nang kiai. Itu ai beneran pajaran nang aing atuh sabodo teh kitu. Ya Allah, rencana sejuta rencana pernah terjadi di Indonesia sebab eta teh kos kitu daripada dibangun jang rakyat meninjang imah sorangan. Masya Allah, naya mah urang mah keur ngaji syarat seorang imam, seorang pemimpin perlu dikajahokeun 10
balikan deui sebab di urang bakal aya pilkades, bakal aya pilkada, bakal pilgub, bakal pilpres. Ulah sampaikan ka urang di sidang di hareupeun Allah, urang ngajungkel ka jahanam gara-gara salah milih. Ji kudu nu muslim kafir ulah dipilih. Bejakeun ke seluruh babaturan urang ka wau urang. Besi urang kadorakaan. 2 kudu mukallaf. Ulah nu edan jeung ulah budak leutik. 3 huron nu merdeka ulah abid. 4 jakaron ulah cewek kudu lalaki. Nomor 5 kudu bangsa Quraisy yakni ngabogaan teureuk kepemimpinan turunan. Nomor kagendapna kudu nu adil. Nomor ka-7 kudu nu pinter aliman mujtahid. Nomor ka-8 kudu sujaan gagah. Nomor ke-9 kudu zarain ngabogaan wawasan tentang ngemajukeun bangsa jeung negara. Nomor ke-10 pangdengeuna normal, pangdeleuna normal, pangucapna normal. Gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruh gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam. Dunia sakil gana diesian ku 39. Sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia eta. Kakarak Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa, haju anaka. Ngan ari Qabil mah, Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga, ari Habil mah lahirna di dunia di dieu di bumi. Cak sariwayat Qabil mah, Qabil eta kelahiran sorganya nama tah. Qabil, ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk, maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua. Lalaki awewe, lalaki awewe, lalaki awe kitu bae tah. Sajodo. Kabeneran. Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima geulis. Ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang geulis. Modal berbes lah gitu. Rada kurang geulis. Sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang. Disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklimah, tah si Iklimahna kudu kawina jeung Habil. Habil anu tadi kaluarna ngajodona teh jeung Labuda, tah Labuda kawina teh jeung Qabil. Jadi disilang-silang. Anu pertama lalaki awewe, nu kadua lalaki awewe. Tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama. Lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua. Kitu bae tah silang ulah dikawin kuno babarengan jeung ngalahirna harita. Jadi teu meunang bareng jeung kembaranana. Eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis. Kawin dipersilakeun geus aya instruksi kawin, cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana. Eta hukum mulai tadi dijata. Lantaran begitu diinstruksikan kawin, umur kakarak 20 tahunan kabeh ge. Instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta, sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka mapan ayeuna si bae. Kawin ka kembaran sia ieu. Dideuleu atuh kulit. Ya berebes lah. Cak urang berebes emang ulu geulis gitu di berebes. Tah
tak kos gitu ta. Jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil. Jol be iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis. Iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis. Wah ini cek iblis bakal nangguan. Asup ka jero hatena, Bil. Siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing. Mulia urang atuh. Habil onam kelahiran bumi India. Urang mah lain deui mulia tuh. Nu mulia ulah sok kawin kanu jore. Penghinaan mungkin nu timbul. Tetep mulia mah kudu kanu geulis bae. Mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jeung ke kadituna anak incu. Oh, Qabil mah kawinna kanu jore. Tah eta kan isin tah Bil. Cak juri deh, cak juri. Pugu cek jalan teh pugu embung ieu ge. Eta mah Abah ngomong, cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah. Eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa Abah bae Abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentak dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo habeu ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo pugu ieu ge cak Qabil teh aing tetep bae embung kajen kukumaha ge embung bae beja ka Abahna bah naon Qabil ubah Abah bae iya lu bener ya utar atur nikah ya kayak gitu instruksi itu Gusti Allah asal teu adil kos kieu ye manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis ta ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge kadengen ku Habil cek Habil teh Qabil ulah kitu aing mah andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener-bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah dalah sia ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen kumaha lain ti Allah ieu mah kajen ti Abah ieu mah emang Abah bangkawarah ya mulai ta eta lamun sok nyerekan Abah teh eta mimitina teh tidinya tah di Cikubaya duaan dan sok nyarekan Abah tah iya Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin kala budak dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklim instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajen kukumaha kula mah embung kajen kukumaha tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak ayah sakituan ge hukum Allah geus ditentang. Cek urang mah tuh kakarak tarurun di sorga pan teh. Saeutikan keneh jelema teh atuh matak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam. Henteu tanggeus mulai henteu nurut. Ya Allah. Terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil. Ieu mah kajian kukumaha kudu selesaikeun masalah ieu. Selesaikeun di mana mun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang. Ike banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu geus ta eta isin gengsi ieu gengsi urang mah panturunan sorga oh moal aing geus moal kajen gua tetep bae teu hayang aing mah ajeun geus kieu kumaha kajen kumaha ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwang kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah
kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh. Tah, kuari mah diinstruksikan kieu. Ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban. Lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah, maka engke aya tandana. Mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah, sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah, taqarrub ka Gusti Allah. Sapopoe teh sapopoe maneh mah ieu qabil cak Kanjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget ka nu nyieuna. Ieu tuturkeun Gusti Allah, ibadah ka Gusti Allah. Moal kebal hirup di dunia tuh deuleu qabil tuh Habil. Habil mah nurut jasa. Adina kabeneran nurut kakana kurang nurut. Datang ka kuari teh kakak sok rada kurang nurut teh heran. Heran orang-orang ati dituda eta. Ya Allah, eta kos kitu. Yes, nyieun korban kuari mah. Nyieun korban. Naon nu dikorbankeun ku maneh qabil? Ulama supaya Gusti Allah narima ka kula de korban lantaran kula mah petani hasil tani bae. Ayo. Gerak kumpulkeun. Maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah. Cirina naon cak qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana. Engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit. Seuneu. Set engke ngalahap anu ditarima. Mun anu maneh qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu. Dilentam seuneu. Lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak ku seuneu kitu bae. Oke, cek nyana jadi guys. Ya, dikumpulkan kunyana harta-harta hasil tatanian. Du dikumpulkeun anak hasil tani mun pare nu pangjorena. Nu dikorbankeun teh. Lamun gandrung anu geus pangjorena, korma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukul-bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta. Jore ari ako Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipandian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu puang gedena puang bagusna puang lintuhna jadi beda karakterna. Ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae. Ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae. Sia cek urang Cikupa. Ta eta kos kitu kayana. Teden bek. Teu kebal langsung turun seuneu. Tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dientab ka jeung ku komaha ge. Pasti nu aing. Mun aing dilentap berarti aing kawin jeung nu gelis. Mun aing teu dilentap berarti ieu teu beres urusan ieu. Turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentap embe. Plek. Seret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae. Korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seun. Tuh, cak Kangjeng Nabi Adam, nu ditarima nu mana? Hah? Nu ditarima nu mana? Tah. Cicing bae Qabil teh. Gas, udah loba ngomong cak Qabil teh. Abah kuari cenah rencana ka Mekah. Mah, eger ka Mekah ka ditu atuh. Eta ka anak ka kolot kos kitu eta. Eger ka Mekah mah. Isi rek naon tuh dia. Mana naon kula mah. Padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing. Jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun. Kira ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah. Dah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah. Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang. Berikut dulur-dulurna. Jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa
di jero hatena hayang ngabunuh Habil. Iyalah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah, dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi, kamari musyrikin, munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi. Ulah kaget Muhammad, munafik teu iman ka anjeun, musyrikin nah musuhan ka anjeun, kafirin ngamusuhan ka anjeun. Cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun. Horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya. Ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam, anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam, geus teu iman ka Gusti Allah, malah ngabunuh adina nu ngaran Habil. Dicaritakeun ka Kangjeng Nabi, abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem, sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng, kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur, manusiawi kan Kangjeng Nabi. Sifat kemanusiaan apa aing teu diturut, aya kitu mah aya dongeng-dongengna. Tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut, jah heueuh. Tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut, jah heueuh atuh kong aing abeh kitu. Entek tenang Kangjeng. Nah iyalah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu, bacakeun ku anjeun ya Muhammad, he Muhammad alaihim atas kaum anjeun. Baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah, terus disampai-sampaikeun ku umum ku sahabat, disampaikeun ku tabiin, disampaikeun ku atbat tabiin, ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadeng eta dongeng eta teh ta ieu ayatna. Bacakeun Muhammad ka kaum anjeun. Naon naba'ab Nabi Adam, berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil, caritakeun bil haqi kalawan sabener-benerna. Il qurba qurbanan, waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyieun kadeus, nyieun kadeheus, nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil. Habil makibas, Qabil mah hasil tani yakni zar'u. Patukubila min ahadihima, ditarima na ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil. Ari nu Qabil mah teu ditarima, walam yutaqabbal minal akhar. Kasimpulanana korban Habil mah diterima, cirina dilahap seuneu, Qabil mah teu ditarima. Cirina aya bae didinya terobah-robah, tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil, nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa, nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji. Teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji, ngaharep Qabil ka Habil, abah geus eueuh, emak geus eueuh, tinggal nyana bae. Habil aya naon ka dieu? Naon cak Qabil la aqwa tulan bang aing bakal ngabunuh sia, bunuh sia ku aing. Cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae, emang aya naon? Bagaimana mana kurban mana yang diterima kurban aing henteu? Atuh teh urusan Gusti Allah tamah. Cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah, mukmin, muttaqin, ditarima, aing teu ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah. Ulah ngabunuh ulah ka Gusti Allah kan teu bisa. Gara-gara sia aing bogoh mah. Buluh sia ku aing. Geus bebeneran ditutur-tutur bae, geus diagag-agag bae, geus dikieu-kieu bae. Leungeun. Cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut. Ka la imbasatta iyadaka ma la imbasatta ilayya iyadaka li taqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatula. Bahasa lagi daheun Habil ka deuk ngabunuh bae jak urang mah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah. La imbasatta yakin
pasti nyata lamun kakak ngageraken lengan kakak manjangken lengan kakak ngulurken lengan kakak dek nampiling kakula kakak dek nyabok kakula kakak dek kabunuh kakula ma'ana bibasiti ya dia ilai kuring memual kudu males uluran tangan kula memual nyabok kakak kula memual ngabunuh di setik terbersit di jero hate hayang ngabunuh setik hayang males kakak ngabunuh kula mah dek cicing bae kakak nampilih kula mah cicing bae kakak dek jawab kula mah cicing bae pokona mah kula memual ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta habil mah bahasana anu luar biasa. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar. Cak habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka. Ta ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harapan lain boga harapan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mah mangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran cak Kangjeng Nabi ge al qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cak Kangjeng Nabi teh al qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka aya nu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheunya nyana ge ngan eleh wae gelutna lantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang malas kaeta dumadak al-qatil wa maqtul pindah habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah dumadak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadarna nasehatan doang sia ngomong ka situ balangan nasehatan sakadarna wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikumahakeun lah bingung dijotos besi teu bae digebug besi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuh sok iblis asup deui ka jero hati aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseun amat cak iblis teh atuh teu kumaha aja can urang anu dibunuh Japan ieu manusia kakara ge urang doang. Ngomong we nya di jero hate jeung iblis. Ya kadeulekeun ya. Deulekeun ya. Cat bae iblis teh kaluar nu hiji. Tek. Kahareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blek kana huluna. Hai. Oh tak kitu ngabunuh mah tah
jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah tuh gitulah Qabil teh jahe babarinya eta iblis hiji pae kakana pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah ngabunuh aing geus bisa aja kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gecretkeun kana huluna gujret syariat masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'uz zalimin nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsu naqatslahi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus paeh ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ka adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi cang nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus pae kakak kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 km mamanggul baik dipanggul deui ka Magrib 60 km bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cek sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kumaha ke moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fa ba'asallahu